nyana nekatkeun yen nekatkeun anahum sanyana malaikat eta ajsamun nuraniyatun jadi jisim anu bangsa cahaya jadi malaikat mah jisim tapi tina cahaya itu malaikat lakin pun anu lemes tapi Allah melampungan eta malaikat teh urang beriman sabab eta malaikat makhluk Gusti Allah. Ngan kan ieu diri aya ngaros ari malaikat teh lalaki awewe bisi gitu nya. Atau siapa ari malaikat teh istri pamukan. Nah, sing kemudian ari malaikat lain malaikat kuburon lain pamagat lain lalaki wala unasa jeung lain istri wala unasa jeung lain malawening ari malawening teh naon ibu keran malawening malawening teh aya dua anak aya istri aya pamagat tapi di hiji naon ngaranna sanes itu dari malaikat mah lain pamagat lain istri lain malawening mohon itu malaikat itu malaikat lah apa teu ngadaguhan bapak lalu kamalai sugan saha bapak daya teu ngadaguhan pak gitu wala ama jeung teu ngadaguhan ibu lalu kamalai malaikat soalibuna anu leres kabeh bimadina perkara akhbaru anu nyaritakeun gitu anu nyaritakeun bihi kalau eta perkara anillahi ta'ala ti Gusti Allah anu leres